daun puspa anu endah marupa jadi kenangan waktu posini dua manena jadi marengan dirinya kubak kubang disewati keanggangan daun puspa saya bisa anu mangrupa biasa pantas saya di taman daun puspa anu endah mangrupa jadi kenangan waktu pas ini dua maneda jadi merengan diri di hewan alam aku diri semberan aku babaran sawang tiga andaman daun puspa saya bisa anu mangrupa biasa panas ayana di taman selitnya angin-anginan mata teresap ningali ranjang panganten tidak nanan dia dosa selitan sumala para selitnya angin-anginan malahan mah osok jadi pertanyaan dina waktu kahiji penting sepenta diserahkan tapi nu pahala
Sampai kurang
Thank you.